Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring ya yang onar di dua amor. Alhamdulillah dina wancena urang teh tiasa patepung laung paamprok johok deui. Tah dina wanci anjeunna sim kuring baris ngabunyarbiaskeun terapi baris ngabiwarakeun anu namina di Kabupaten Ciamis aya salah sawios makam keramat. Tantosna teh makam sahatu eta, tah tantosna teh makam keramat eta nyaeta makam Kakang Wali Said. Nu ayeuna di Kabupaten Ciamis tepatna di Bolenglang di Desa Kertasari. Sapertos kumaha atuh kaena ayeuna tatosna hayu urang titenan sasarengan. Di daerah Bolenglang, Desa Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Aya makam keramat atau napi anu suci keluarga setempat. Makam mangrupikeun tempat peristirahatan terakhir Mama Wali Said, saurang ulama terkenal anu hirup sekitaran tahun 1860-an. Dicaket makam Mama Wali Said aya makam Adipati Imbanagara, tokoh dina zaman kagemilangan Kerajaan Galuh. Di daerah makam jalma sering nganjang ka makam Mama Wali Said. Silsilahna kakang mah saur sepuh kapungkur mah ieu teh anya teh di nuju aya gemala ngangon di domba di kebun. Nah, terus ngangon domba teh jadi di pewarang eueuh teh ngiring ka bumi ka dieu ka tempat di payun. Cuman anjeunna ditaros tengah walar bae duka ti mana nya ngirok lu kasapuh di dieu kitu anjeunna teh. Jadi aya nyariosna tara ibak-ibak acan cenah tara Jumat acan kan anjeunna ditinggali teu aya di bumina. Gitu. Jadi terus ngahiang anjeunna mah ka Arab kitu nya ilmu kawalian kan tiasa ras tilag kitu. Anjeunna teh nganu duka ka ieu teh duka sepuh duka ka pupus. Pupus nama tahun 70-an. Ieu teh mun ti payun mah da ti mana-mana seueur cenah teu kalebetkeun. Nah, mah cenah juta juga di kiwarang aya nu ngangkir ka pendopo saurana mah saur raja pangitannya Raja Galuh gitu. Anjeunna teh cenah anu kaajudanna teh nambah teh heula. Ari ajudanna tos eueuh anjeunna tos di pendopo anjeunna teh kan hemeng pangitan. Ari saur anjeunna kitu. Janten sakti pantennya. Mohon kitu nya sakti ya. Nya sering tulung tumulung lah ka para umat manusia gitu anjeunna mah. Ya kapura anu ieu cenah sarupa haji mah. Sarupa haji oge aya nu katalangsara di Mekah. Anjeunna teh cenah nuju ulang-ulang urang Jawa. Barengan cenah abdi cenah sarupa haji. Mung cenah anjeunna teh ulang-ulang sabeun artos kana kapungkur mana kapal cai cenah nya. Kapungkur mah. Jadi cenah teh saueuh udah aja cenah pejam mata. Nya di pejamkeun mata teh sarupa haji teh. Terus aya di kampungna cenah anjeunna teh. Pas anu nyanak manginten eta. Wali Said teh aslina asli mana, Pak? Tah eta aslina duka ti mana eta aslina mah da anya kan ti alit di dieu nang ngiring kan ngangondom mah. Jadi dirorok di dieu eta nu ngarorokna tah makom dari payun. Disimpan di luar eta mah ngarorokna ti alit duka sepuh oge. Berarti eta mah asli orang dieu. Asli orang dieu. Duka kakang nama aslina duka ti mana gitu. Eta anu terang kan. Nah, yo urang cenah baheula keur ngurebkeun cenah tinggal padung kuy tinggal hiji deui kan teu aya jaminna cenah tinggal boeh ungkuh cenah kain kapan cenah. Nguruk. Jadi ngurup kos nu ieu kan kos nirepan anduk cenah. Terus asa sepuh ti Banten dongkap. Cenah tas motor dihareup jang, mata naon bah kan ngomong kasar make yang lain gitu nya. Mata naon bah, aing moton batu cenah. Batu jang naon atuh cenah poton jong paranjang. Itu karerangnya nya. Batu di mana? Eta batu nu cara ka di abdi disalametkeun ku abdi ka dieu. Eta tempat pangcalikanana bari jeung cenah
nuju ngabur hayam ngeulih-ulih hayam Bangkok sareng ngabur lauk antara katinggal ku jalmi sarentek kitu. Mama Said oge kawentar ngagaduhan kekuatan ningali kareup. Ieu hoyong gitulah. Ini kita yang biasa deui kita anjeunna abi kan teu tiasa ada angin Gusti kan. Da mun ayeuna nyuhunkeun ka nu maot mah asihan. Orangna nyata kan ngadoakeun gitu. Ngadoakeun ka Bos gitu urang teh mudah-mudahan pada walina Allah deukeut sareng Allah mudah-mudahan doa urang diijabah. Para pejarah yakin yen ulama anu dikenal pikeun sorban hejona mangrupikeun panutan anu pantes ditiru, maka aranjeunna datang ziarah kalayan niat kenging berkah. Yayang Wana Rudi Duamor, Ade Kelura TV di Bolenglang Ciamis ngalaporkeun. Tah wargi-wargi dari Gelora TV tatosa tadi urang parantos ngauningaan sasarengan makam Wali Said anu terkenal ku anu namina sorban hejona oge ku kesaktianana. Tah tantosna hatur nuhun pisan kanggo ka wargi-wargi dari Gelora TV anu parantos nonton, anu parantos ningali, anu parantos setia. Teu hilap kanggo like, share, oge komen, oge teu hilap kanggo subscribe-na. Hatur nu kanggo sadana dipuasaiku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos nonton video ieu tong hilap di subscribe. Di antos pisan.